Wali ilmi kal kimah ilmu anjeun tanu dipilari matak jadi aya hargana. Kimah berharga ilmu saalit menang mingguah. Tapi diamalkeun aya kimahnya agung hargana awis pangaosna seorang mah nya awis pangaosna lah ada apa lagi bab toharo saeutik wudu nya geus aya dipigawe mah eta ilmuna apalagi salat we teu apa lebih panjang nya ilmunya pas salatan aya dipigawe mah termasuk berharga ilmu nya gitu ilmu saeutik ngan diamalkeun berharga dibanding nya ilmu loba ngan teu dipake lah eta mah ngababalaan wungkul babalaan wungkul naon ilmu loba teu dipake ngabala we hayunya gitu naon kabala-bala daya hargana yang ngaisek batur mah beureun pintar coba terbanyak eta teh ajengan tadi pake mah bala kagak ngabala naon si buahna ngabala nah nuntuna kudu sasapu nya kawas tangkal nu rindang buahna rundat we ngabala we ayo ripuh bala sapu ilmu loba dipakean teu ngabala wae lah nya alhamdulillah nya. Nah. Tapi boga ilmunya diamalkan berharga wasabul jazil pahalanya yang sangat agung wa kunta qad qata tadil aqabah oge anjeun termasuk telah melakukan menempuhlah ya aqabah ilmu teh